Geus aya-aya deui wae nya. Heuh. Bapak aing teh digawe yeuh ke rakyat. Nya ku sia tuh yang diusik. Aneh. Kamari cikeneh eta. Cenah ganti ngaran rumah sakit. Al Ihsan jadi welas asih. Nepikeun ka rame. Nah, waktu dikorupsi nyarempe. Aneh. Bahkan ieu nu ngomongna saha ieu? Ulama ngakuna. Nyaho meureunan hukumna korupsi. Nah, jempe. Ari ganti ngaran kuat riweuh. Aing ge urang Bandung henteu. Lajeng ulas asih naon? Rohman Rohim. Kamari magan bahasa Arab, ayeuna mah ku bahasa Sunda. Mun dihartikeun kana Arab eta Rohman Rohim. Asarieur nya. Kade ah. Tong udah terprovokator tah ka warga Jawa Barat. Sarindak sapihanean, saring sing pagi kancing, saring set pagi iket. Kade tong gancang ka hasut ku jelema-jelema. Korek ngaruksak bapak aing dah. Hidup bapak aing lah.